Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore. Kumaha ya perkawis pangaritan, tukang ngarit, tukang ngangon, anggeus acan baroga jukut kadieu ya urang boga lapak alus ya. Jukutna jukut alus ya, jukut kakawatan dengan posisinya ya orang jauh pisan, jauh ti lembur teu beunang ku motor langsung kurang di Pangulan Kalebak ngala 2 karung di Kateripu manguleung ya urang ngahaja dirusuhkeun soalna ya teh jauh ka lembur bisi aya begu teh aya bagong teh aya jodok sarieun urang melang dieu lain sieun kudu boga tanah da ieu mah tanahna tanah umum gitu saha we nu hayang jukut tinggal daek tinggal ngajugjug ngan hiji hungkul nya eta ka sieun teh sieun begu sieun jodok jukutna mah aralus ieu teh eta kurang ngahaja dirusuhkeun bisi kaparangan keur ngarit ai gok teh tukang ngan begu reksa anu nulungan pan moal aya nulungan jauh ka lembur kieu mah urang ngahaja ti imah ngarit nginit sorangan dalam jeung batur mah pasti beak ieu teh sakalian ngarit oge ieu lahan teh 2 kotak teu 2 kotak teh jukut makplak ngahaja teu ngajakan batur kajenting disebut koret urang mah da urang mah pagawena kieu we ngored we nyaangan tegal batur ai dibayar henteu pan eta urang mah gawe unggal poe gawe teh kieu ngala jukut anu teu puguh bayaran teh geuning paling ge gugunuk teh gugunuk taina we tai do mah unggul gajina mah ting iraha boa ting kaala ting moal bubuhanna meureun aya di kareuyeum mah nya lila kulila oge meureun aya hasilna hasil ladang kacape urang hasil jerih payah urang sorangan kabagean meureun aya jang sesana meuli galangan-galangan wae mah ai kotakana teu kabeuli mah